nyaran. Sih terek ka bumi Cemimin. Kabeneran we jeung kabeneran imong panggil teh erek naon? Ieu dek ngagosip. Ieu ternyata di kampung urang teh malingna teh aya 3. Tiluan. Heeh. Cek saha ieu teh? Lain cek saha. Gosipna desas-desus di warga urang teh. Cenah si malingna aya 3 jelema. Atuh ari tiluan mah bener, harita kan Mimin oge mergoki jelema tiluan bararonyok teh berarti bener eta. Moal salah deui Mimin mah. Heueuh ciga nama eta. Di mana? Pernah ningali Mimin teh lalumpatannya bararonyok malahan mah Mimin oge ngageroan si Kang Ogut jeung Kang Dadang barengan ka Pak RT ngalaporkeun eta jelema tiluan eta lamun bener eta si preman eta wah bener keterlaluan eta mah. Sajadi jelema-jelema eta kacida kuat di eradan kabeh sendal. Keur naon mencek urangnya? Depan bisa we dijual atuh ceu ari alus keneh mah. Kela. Ari kitu mah tuh urang cari tahu deui, urang bejaan warga buru-buru ari kitu mah nya. Hayu atuh Ayo citu. Kang Dadang, kebeneran pagi di dieu. Cemano? Abi rek nanya ieu, majarna teh nu kapalingan senal di dieu teh geus kapangi tah saha tah? Cuma mau make jeung bogoh abi. Kudu keur kana kujur ce. Cuma tos sepuh piraku hoyong ka abi ah. Aduh, lain kitu maksud Cemano teh Kang Dadang. Cemano mah nanya ka Kang Dadang, bener teu anu kapalingan senal di dieu teh geus kapangi tah anu malingna teh? Kitu maksud Cemano teh sayang. Ih, Naon anak? aduh ampun, lieur ngabarungan Kang Dadang mah aing mah. Cemano kunaon nya? Aku nggak jawab, kurang ditemalan salah. Lieur, poting budeg. Aduh. Reng, dewek ku penasaran euy kamari ku jelema nu curigakan teh. Cek aing keteng teh. Heeh. Udah mau teh eta bangsatna we. Heeh, kumaha tuh ayeuna mun kane si bos Ayeuna kumaha carana ayeuna kudu beunang. Soalna ayeuna kita masyarakat teh geus goreng. tuh cara deui ayeuna mah kudu neangan jelema eta karungan. Si Mas. Heh, siap preman ka mana? Kabur sagala, sia-sian ku imasnya. Eta si preman, ka dieu sia. Bener kieu cara nama berarti bener eta preman kalumasaan mata kabur oge. Ningali imas siga ningali macan. Keun bae urang sebarkeun kieu cara nama ka warga. Tomang teuing lah. Jika cak ngingang matu laun-laun jadilah magok tina tak eta kana susu laun-launnya batur. Angger tos sahari ringan teh kadus. Nya kitu atuh. Eta menikah Nah. si sindiranana teh murbakanti. Timur bakati kumaha? Teu nyambung kitu sakedik. Peda langsung kana tuur. Nuhun teh eta. Heuh, paingan aya nu nyarios ya. Nah cenah abdi kaliwat nama nyimpang heula ka abdi ceuk kitu ceuk manehna eta. Aduh, beuti damang. Alhamdulillah. Nuhun, ada kumaha ayeuna lancar icalanana. Sakinten. Nya alhamdulillah. Kumahanya ai pami musim hujan bandinganna. Didoakeun atuh ku abdinya sing sehat, sing majeng usahana nya. Nuhun kitu. Pami itu Kumaha? anu perkawis maling kaya tos aya raratanan. Oh, nya. Tak ieu beuti ieu teh jelema teh geus aya nu dicuruga mah di kampung urang teh. Ngan urang sok sieun salah sasaran. Jadi urang teh ulah main hakim sendiri kan. Itu eta teh tos aya dicuriga mudah-mudahan sing kengeng we eta si maling teh supaya ulah ngeresahkeun we di warga urang. Hawatos di kapaningan senal doma itu ieu geuningan nya. Nya beuti nya. Salam baktos ka sadayana nya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marana babal teh barudak teh. Teu katingali batang hirung-hirungna acan euy. Reng, Naon atuh ngareuwas? si laing atuh ngalamun wae. Urang kasih bos ya. Heueuh nya. Oh, urang laporan masalah permalingan teh. Si Ahmad bejakeun malingna. Ayo, Hayu, kamari urang geus nyebarkeun hoak teh geuningan. hayu, kemon. Hayo. Hujan kieu. Sebenarnya hujan wae.
Ingat kasih BCL deka. Sobut ke mana? Kang, tinggal si Kang Ogut tuh. Tuh, cirikan oge dek neangan tepangi tadi oge. Aya naon di saruas kieu deka. Saya nih KTP. Tapi kaki wari canin kapanggih-panggih. Can beres-beres KTP istilu poe. Malahan ku sanggeus dibere ta duit da insentif. Ngomongna beres sapoe tapi beres-beres. Bicara nama ku sa digantung tah. Ungkap panggih mah. Sobut itu gantung. Ulah Kang, gantung nyadar naon sobut teh. Ah pokoknya saya kesal we merasa ditipu. Kudu dibeja. Si lamun panggih bejakeun nya. Nya Kang, ke mun panik ku abi dibejakeun nya, bejakeun lunas. Kacau si Ogut. Panggih tinggal di gantung ya. Awas. Tangan ku sa. Ting ting guling, tanyakan guna wiroko. Si taking sing tiguling bujur nadi santok boko. Aduh. Sama nawan, lihat awas dulu. Naon mana ngajak gelut? Awas dulu, lihat. Awas dulu. Oh belut. Rek naon gitu? Main nangan urang aya naon? Iya, aduh. Kumaha ki? Ulah, emang lagi odong aja. Kumaha tah? Anu malin senat, si Ahmad. Astagfirullah. Si Ahmad? Si Ahmad. Alah. Nu bener ki eta teh. Asli nak. Mana guys nguriling gitu? Iya. Itu ka dieu. Iya. Yen aya beja teh titi. Di warga. Hah? Warga. Wah, warga. Warga. Bagus gitu mah. Kaki. Eta teh berita teh teu bohong eta teh. Serius bener asli. Asli. Lamun kitu mah hayu urang nguriling deui ayeuna mah. Anu Gawe urang kudu ditingkatkeun euy. Sabab di kampung urang teh keur meujeuh na riceu. Yuk ayeuna mah urang nguriling deui. Kade sia laksanakeun tugas yuk. sila lain gimana menila-lila bakal teh. Maaf bos, maaf. Tang ada gua si gareng lila mandi heula naon. Kudu kasep, Bros. Preman teh kudu kasep. Ciki ieu kumaha ya masalah permalingan teh ya. Urang-urang ulah nepikeun ka fitnah ku warga lah. Justru eta bos, sim kuring ka dieu teh jeung si gareng. Sim kuringnya gaya. Tek laporan. Masalah eta mah sudah ditangani oleh kita kemarin. Teh tong hareureuy. Aslina, Bos. Tanpa pengawet. Ku kita di set. Yen anu maling senana teh si Ahmad. Si Ahmad. Jadi mau nuduh ke urang-urang. Oh, aman. Kade ieu. Jadi engke digebugan di kabayang. Si Ahmad digebugan. Urang tingali saksian kutiluan. Hade tah sila lain. Wah, aman atuh bos aya kitu mah. Urang saksian we kutiluan aya nama si Ahmad digebugan ku warga. Pan ai gelut mah moal meunang. Kita mah terbahak-bahak saja. Kita tertawa. Nah, Kemon. Ayo. Ayolah. Naon si lain ngarewaskeun. Untung dewek teu boga panyakit jantungan. Aya nu leuwih reuwas. Tadi daek panggijung jelema jagung gede, leungeunna segalanya amat gede. Nenengan Cilaing rek digantung. Nu balik ya, Dung. Aslina. Ya euy. Cilaing bukan dosa naon. Atuh, teu boga dosa naon. Teu percaya Cilaing. Berarti boga salah Cilaingnya. Ya, ini kata panik Cilaing berarti boga salah Cilaing. Si lain Dung. Nya heuh panik atuh ngaran-ngaran digantung ku jelema perep gede. Di mana-mana ge pasti panik atuh. Aslina aing peurupna geus segede helm. Si lain panggil di mana, Dung? Di itu. Aslina kan, Dung? Aslina. Waduh, gawat deui. Kieu cara lama, Dung. Urang kabur, Dung. Aing. Ayo. Kali bisa teh. Kali itu. Wah. Mereka mana cem nih aneh kieu? Udah, si
Akang nyerusan nenoy nyawa abi teh jiga sepancau. Kek. Ai akang asana meninggal. Muhun teh. Abdi nepangkeun Sugri. Oh, pantesan. Warga baru Kampung Cikondang ieu namanya Alih muhun. Pantesan meninggal Kang Sugri. Muhun. Teteh ninggelisnya. Ih, meni seur anu gara rombal. Ah, taya receh akang ah. Ah sok kitu neneng mah. Oh muhun. Manawi uninga si Ogut. Uning atuh ka Ogut mah. Tadi aka pergi naon ka Ogut? Numawi abdi teh milarian ngadamel KTP ka anjeunna si Ogut. Ngadamel KTP. Nepi kaki wari teh can beres-beres. Neng. Atuh salah-salah wae mangsa manya ngadamel KTP ka Kang Ogut. Bade ge ka Pak Kadus, ka Pak RT, ka Pak RW, ari akang sok salah wae mangsa. Numawi hari teh abdi teh bade ka bumi Pak Kadus. Oh gitu. Penak sareng si Ogut. Terus ka Ogut nih warangna. Mohon ngajangjikeun anjeunna teh sangam sadinten beres dugi kaki wari. Nyata satu kira di atuh ka payun manawi aya di bicara payun sok nama aya sok aya. Bicara Sareng nama ya Kang mau beres-beres si Ogut ya. sareng Kang Dudung sok aya di payun cobi piradan ka payun. Kang Dudung. Mohon. Neneng mah bade teras menagihan hujan Kang ah. Kira teh. Aduh. Kan sepet nanyakeun nomor WhatsApp alamat di mana Neng Bahenol teh. Mana? Tepuk. Wah, jang dewe kita mah euy. Neng. Astagfirullahaladzim, cemano eta mah. Akang kades bareng ngering seselfian engal ih. Kang Sugri teh ya ieu teh. Mohon. Kelak. Siga si Piting penampilan teh. Aya tuh sana si Piting, si Pitung bang itu nu jago silat teh ya. Tah eta maksud abdi teh si Pitung. Iya. Bade ka mana Kang Eja? Biasa we jaja mah. Ka saung katumbiri. Oh. Barudak tos ngarantosan itu. Mohon. Kek katingalna ye Kang Sugri masih kata wisna rada ciga nu bingung gitu. Aya naon ge dia? Mohon nyeta sugan penak jeung si Ogut. Oh, can kapenak kene eta si Ogut. Can kaeyeun can kapenak. Aduh. Nu matak atuh Kang. Nyata tong parea teuing kasih baligud si Ogut nyata kitu dah si baligudna gaweana teh ukur nipuan jelema. Oh, gitu Kang si Ogut teh. Mun nyata kitu si Ogut anjir teh. Cing sabar we Kang, ku abi didoakeun mudah-mudahan cing kapenak eta si baligud si tukang tipunya. Nya saya teh diperlukeun KTP teh na pisan saya merasa ketipu tahu si Ogut. Mun atuh kesal saya ku abi didoakeun pokona mah cing kapenak abi soalna ieu rusuh duh bade siap Kang Jaja katumiri. Siap nuhun pisan. Sampurasun Kang. Rampes. Ayo. Ya, capek. Jadi daek nu kabawa ieu teh kabawa capekna. Udah. Gut, sebenarnya aya naon ieu teh? Cing caritakeun ka daek mah apal. Gampang. Engke deui lah masalah cerita mah. Nu penting urang aman eta tah jitisan nu jangkung teh. Tuh, cukup gede sih gak preman gak sibuk. Kelak. Dung. Si Kadus tuh, Dung. Ujung si Taki itu. Lihat dari dia ya. Si Kadus juga nama. Pak Kadus. Teh ka mana? Banyak teh saha. Kunaon eta kota waktu itu juga cara pe kitu. Iya. Biasa. Geus beres olahraga Pak Kadus. Kuat atuh. Olahraga naon? Lari cepat. Eta lain teh hayang sabenerna mah Pak Kadus tengan, Pak Kadus mah sibuk loba jujugeun. Pan aya kerek ka itu ka Imah Pak Haji Sidik rek nagihan. Pajak rek nagihan Dung. riweuh. Penting dulu. Pak Kadus riweuh. Nyata riweuh ka itu ka dieu teh. Dewek rek mere solusi jeung Pak Kadus ieu. Cing solasina kumaha Pak solusina? Kadus teu riweuh teuing. Heeh. Supaya Pak Kadus teu riweuh teuing kumaha lamun perkara eta nagih ka Bapak Haja. Haji Sidik. Pasrahkeun ka Ogut jeung ka Dudung. Kumaha tah ki mun pasrahkeun? Ku daek pasti beres jeung si Ogut mah. Naon? Tuh. Sok wae wae. Heuh atuh syukur ae kitu mah meureunnan Pak Kadus jadi teu loba ting pagawean sok ditakes kuduaan ieu. Keheula atuh tong ka jauh syukur-syukur kitu ya Dung nya. Tuh, aduh. Jelaskeun Dung. Nah naon oge kudu make
bensin jeung pirang urang dek bau orai eta kudu jajannya Gut. Bener tuh. Oh, eta, soal eta ngarti atuh. Si duit bener. Si Moronyoy. Apa? Pokoknya asal didinya Ogut Dudung bisa ngelaksanain tugas dengan benar dikasih si duit merah kala di mana tadi teki mana ya? Pokoknya mah masalah gawean nagih ke Haji Sidik mah beres. Sabaraha nagihna, Pak Kadus? Nagih nate asa 400 deh, tak iya aya. 400.000. Heula. Awas, janji kudu bener. Kudu hasil. Jauh pasti atuh. Ah, Bener. bener atuh. Sok. Ya. Pokoknya Si hasil omat. nyanyi atuh. Pokoknya beres lah. Pak Kadus rek nguring deui kanu sejen aya nagihan. Siap. Awas, yuk. Sampurasun. Rampes Pak Kadus. Lagi. Kade Pak Kadus. Gut. Si Moronyoy. Si Moronyoy si duit beureum. Nya cuaca kieu oge. Berarti, Dung, kede mah urang teh ungah detik, ungah jam, ungah menit. Diuk teh di dieu euy. Ieu mah beda kana hatena anjir deg cenah euy. Halus dia. Kana duitna euy. Sayu. Ayo urang beli kopi. Ngobrol. Jak, kemana seleng Dang. Itu biasa kasaung karinding. Lain biasana jeung si Ogut kemana panar si Ogut? Nugara nu balik ka seleng ngomong teh. Astagfirullahaladzim eta ceuli. Masih kene cing korowe ku eta kulinis. Nu gelut aya ge nu diudag-udag. Sili udah kumaha. Kade nu bener kade info jongklok ye. Astagfirullahaladzim. Bisa lir ya. Mau balik ngomong jeung bolot. Har, ai si Jaja. Urang ditanya nah, ciga nu budak jeung jelema teh. Parah we. Hei, Kang Dadang. Ce Neneng. Nuju naon Kang Dadang? Kang Dadang, teu sasarangan Ogut. Tadi teh anu milarian Kang Ogut. Tujuh kieu we Ce Neneng abi mah. Emang pada naon ka si Ogut mayar utang deui? Kang Dadang mah Neneng naroskeun ka kaler, ngajawabna ka kidul. Naon anak? Kalakah naon-naona Akang mah. Antos Neneng mah rek nagihan dia, jeung Akang mah teu nyambung nyariosna. Itu geura. Kok nanya, jelema PI asa pararah nya aya naon nya kasaarane kieu. Dung. Duit geus meunang ayeuna mah pan. Kada anu neangan mah suga nih di dieu mah aman biasana ieu tempat aman di dieu mah. Tuh. Lapar beuteung euy. Musim hujan mah kana sok lapar wae. Bagi dua. Bagi dua? Yo, atuh. Duit koruptor ieu asa lain. Duit koruptor pada tak? Duit rakyat kan? Oke sih. Tapi kade ieu tanggung jawabna besar ya, Dung. Urang teh kan kudu nagih ka Haji Sidik. Kudu ditepikeun deui ka si Kadus. Sidik kita penting tugas daek jeung si lain. Pulang ocak aya teh. Atuh Gut. Pandai karek balik di itu di Konoha. Tungguan heula. Ai itu mah tungkir tukeurkeun di itu tuh di warung ceu itu. Wah, si Ogut. Beunang ku dewek sia. Beupeuk saena ya. Mau si cing heula lah hujan kawan. Wih, dek apel ka Ce Neneng dek. Si lain mah dung karek duit gocap poe ge kot ka ye. Gut. Itu. Si lain ngeurewas segala. Si Ferguson.